anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatkan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatkan dina kasyafaat. Warayang Budi asa warara ieu nya ieu para tempatan asa inget zaman 2000 kaditu dewek teh urang pilemuran anu sakitu endahna ku tatangkalan ngeplak aku pasyawahan. Ngajak kali ayeuna boy geus sarareuweuh nya kitu juran. Geus tinggal kenangan, tinggal ngaran. Matak urang teh kudu eling, kudu sadar kana Maha Kawasa. Sabab urang teh waktu moal lila deui kitu nya. Yen urang teh hirup sapopoe teh diudag-udag ku waktu. Deukeun waktu lain beuki nambahan. Malah mandar beuki ngurangan kitu nya jang. Ngomong geuningan nu boga hutang malah saminggu teh kuatkeun asa tereh tadi memberi hutang. Naon jeung nu keprok deui. Aya ngalagu yang ngalagu yeuh kanggo wargi-wargi simkuring sadayana nu dina YouTube-na nu dina sagarupana we media sosial TikTok Facebook-nya tong hilap pokona mah di like di komen, di share gitunya. Udah lagu laguna kapihatur bagian kanggo sadayana aya lagu demi wanci mohon gitu mugia ketampi kalayan kabingahan kanggo sadayana kitu nya. Ya musikan dirinya aku mang acan kedeung deui sok musikan teu kuat. Lagu yang ingetan pangeling-eling kanggo urang sadayana demi wanci satemena yen jalma teh aya dina karugian. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Yen sadayana jalma teh kitunya aya dina karugian. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatkan dina kasabaran. Lah ya
lamun intena zaman ayeuna mah saminggu asa sapoe sabulan asa saminggu sataun asa sabulan urang teh diundang ku waktu kumata kudu hati-hati dina hirup teh demi wanci satebeuna jalma aya dina rugi demi wanci satebeuna jalma aya dina rugi jalma teh aya dina rugi ja demi wanci satebeuna jalma aya dina rugi demi wanci satebeuna jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatkan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatkan dina kasyafaat kalah kararap proknya euy padahal dewek teh elingan gitu kalakah asa lieur pisan padah lain diaminkeun mah padahal urang teh nya euy yen hirup di udag-udag waktu teh urang teh moal lila euy bieu ceuk da keterangan demi wanci satemena jalma teh aya dina karugian rugi urang teh lamun teu dibarengan ku ibadah mah tapi didinya Allah memberi peringatan jalma anu marugi di antarana teh pantadinya dina surat Al-Asyri wal asyri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasyaw bil haq wa tawasyaw bisabr sadayana teh aya dina rugi dinya ge demi mangsa demi wanci innal gitu innal insana lafi husrin sadaya jalma aya dina karugian angin kahiji jalma anu iman anu ngabogaan kayakinan panceg dina istiqomah dina ibadahna sedengkeun empat kesimpulan dina iman teh kahiji urang teh nya kudu yakin dina hate anu kadua ngucapkeun ku lisan oge anu katilu kudu ngalakukeun ku anggota badan definisi iman teh nya kumaha urang kudu ngabogaan iman anu kadua mah wa amilu sholihat kudu dilobakeun kahadean pikeun jalma pikeun tulungeun pikeun bereun pikeun oncoraneun kudu resep nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleup nyangan kanu poekeun jauhkeun tina kasbon lain deui mah pagawean digawe di proyek sabulaneun dari gajina geus beak ulah kitu kasbon we jeung kasbon kadunungan anu atukna mah duit beak gawe sudi tuh jadi jalma anu marugi teh kahiji jalma anu iman kadua anu amal soleh
anu katilupan silih wasiatan dina jalan kebeneran, silih wasiatan dina jalan kasabaran. Jadi no opat kudu sabar urang teh. Beak panu kalima mah sabar didinya ngandung harti, lain harti ditampiling kudu cicing, digebung kudu murungkut, ditalapung kudu murungkut, ditajong kudu morongko, lain harina kitu. Tapi sadar narimakeun dina papasten anu parantos dipaparinkeun ka urang salaku manusia di alam dunia. Sabab naon? Yen hirup urang teh geus aya guratan takdirna sewang-sewangan dinu maha kawasa teh nyajang. Nu matak urang urah ada subaha, nu penting mah urang kudu loba ikhtiar hirup di dunya mah. Sabab urang ulah ukur ngadua ukul ai gawe bung nyajang. Tah kitu dewek mah. Ya panginten urang lanjut deui session anu salajengna ya. Dina wayang dakwah Sabta Sunda gitu ya, Cimaung Bandung lah gitu lah. Bisa wararaas ieu dewek panjang. Yah, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.